para warga ya yang menyaksikan acara pernikahan. Teh, kampung naon teh? Ranca Dadap, desa kemana? Kecamatan? Ya. Teh anu hajat teh saha? Ternuhun tehnya Ibu. Tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dini Syarifudin. Hari ini Dini Syarifudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Ranca Dadap, Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan itu tuh di depan ya, pelaminannya di pinggir kebun yang sangat indah. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Ini rombongan dari calon mempelai pria ya sudah terlihat, sudah datang dan disambut sama kan. Ada berapa mobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya baru terlihat. Masih banyak di belakang ya mobil motor yang ikut jajak pengantin. Ngadeg di barisan pantayana di bengkai rombongan sedayana anu ngiring jajar. Hadirin kasih anak ibu sedih, juga cantik berlebih, tidak bangsa utama, jauh turun di jejak antar kebenaran kedua. Kau ancam datang berkumpulan janji pasal abis kelas, janji tidak hati sama berani. Neng, rombongan tim mana itu Neng? Oh, di mana, kampung mana? Aursia. Oke, dia lancar. Mangga Bapak Agung nyarangan hidup kami baris kembali muncul. Semoga kasih peraki aturan muka cakap rahmat video tumpah misalnya cengat ganggu prosesi kalungan mangga pelati. Terus macam kasih mangga dijajak ku mama ku apa jungcuran ada sajati mungkin tampil dan tidak mangga melati tanda terus keasian sajati dan jantan ibu kadang hidup segera kumpul yang gel ia rangkaian mangga melati. Semoga ke ibu ada dicanak malati mah salim bela kasep salam bela ke mama mangga salam ke AA mangga sungkem bela kami jantan sepuh salim kami jantan Raka mangga Riki ke Payun salim ke Cak Rahmat ya lejeng mama sarang ibu bapak besan kesana bapak Elin sarang ibu Jenab ke Payun kanggo silaturahmi hama salam pamulujeng. Alhamdulillah. Terus mangga Cak Rahmat kali paling
Semoga ke rombongan Bapak Ibu keluarga Jember, rombongan dicoba pegawai pabake, magari aturan lenggah wae sadiana kanggo nyalikan tempat anu parantos disaya tiga. Semoga aturan ujung sumping, ka sesepuh mangga kesana Bapak Ustadz Haji Dadan, mangga di atas di payung. Kesana Bapak Momo sepada caliknya di payung. Kesana Kang Ridwan ada pada ngaus. Enggak di payung. Bapak Momo ayat ya ayat. Bapak Ustadz, kasapuan saudara harus lanjutkan di payung. Mangga. Bapak Ustadz Haji Dadan, mangga. Karang Taruna Ranca Dadap. Siap. Bapak Momo mana? Di atas angga di payung. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu Sediana, Wilujeng Sumping, keluarga Jember rombongan di calon pengantin pamagat, keluarga Bapak Ling kali itu Zainab dari Spaiten. Wilujeng Sumping pangersa Bapak Ustadz Haji Dadan, kasepuan sadayana ibu-ibu sadayana di Tatar Sunda sok dilaksanakan acara saren tampi. Kukituna sim kuring di atas nami di salon wedding gallery baris ngaceceran. Alhamdulillah Bapak petugas di KUA Parantos Sumping daacan pangersa Bapak Haji Rosidin SAG daacan nyungkeun diinformasikeun. Mangga Bapak Ibu acara baris dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Malah kedah nama tamu teh dimulai sehingga sang Rasul sangkeun man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim rifahu. Sing sahaja anu iman ka Allah kedah ngamulyakeun tamuna. Tapi penten dina saat ieu sanes ditampi di bumi tapi di tempat nage di panyaweran. Kaya penten hapunten anu kasuhun. Bilih kirang tata kirang titi dina masalah ieu. Kirang penampian sampai paustama hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Kahoyong agung pisan lamun dibandingkeun sareng gunung anu pangageungna masih kene agung kene cita-cita ibu adah dina ieu saat. Tapi penten daya kemampuan anu tiasa dibendung penten ieu penten hapunten sakali deui karombongan pamegat nyata saulah aya dukan silatu wa'di perjanjian anu alhamdulillah penten dina saat ieu tiasa ngalaksanakeun hasil babandentan sehingga tiasa dilaksanakeun dina saat ieu. Sang Rasul innal ahda innahu kana mas'ula. Saya janji bakal dipenta pertemuan jawab. Sedangkan janji ngarupakeun di mana ingkar tina janji urang sadayana cirina jalma nu nuapeh. Nomor kahiji di mana nyarios sok bohong. Anu kadua di mana diamanatan sulaya. Anu katilu di mana janji mungkir. Taya pentan anu alhamdulillah urang sadayana tau ngajangkeun painten pertarosan ti di yaumul akhir sabab urang sadayana tos ngalaksanakeun ieu janji. Anu kaduana painten ku ayana dongkapna jang
si Ujang kana ieu tempat tos ngarupakeun hiji kabanggaan. Sanaos paentan tadi sangemkeun hartana pamatea mah dipasikeun ieu teh ngarupakeun pendorong ka anjeunna. Tapi ku ayana ieu paentan peribados ngarasakeun gumbira ku ayana dongkapna nyaeta si Ujang ieu. Malah sampari paos teh mah ti luhur sakusap tutu ti handap sausap sepatu. Di tengah-tengah paentan aya nu sagede mutu ta eta paentan anu ditampina masalah ieu teh. Ieu paentan Ayah pagar ayu kulawarti punten mah. Senyum mah, senyum tinggal di fotografer dari Yes Foto kada bareng tiga sawana tinggalannya. Oke ditampi tanda tawis kasih kada dirina. Pastikan kak teteh canak teh. Mugia tanda tawis kasih kada dirina sehingga jantankeun kali pamatria sirkuan panjang kada didap doa. Salim sekadap tinggal kamera. Terus cipika-cipikina ibu rangkul. Yuk dipeluk. Nah gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga cacanakana mangga tanda tawis kasih keduduna sepados teraswai di tampi lajeng ditampi ke keluarga calon pengantin istri matur kenuhun ke keluarga Jembar Bapak Lin kali Bu Zainab anu paratus nyanggakeun tanda tawis kasih keduduna mugia singajantenkeun tali pamatriasi palaputra anu bari ngamba rumah tangga. Sesuatu kebahagiaan kasiro, barokah kamu hidup cep rahmat, sarang mengkholipah, saur tadi kesepuhan masih ngajantan keberagi, ayo lagi mata kada seueur, hoyong puyum sampuna, sapolomong lagi nanti sapolomong bagir, sekedik tapi patri jantan hiji ket. Mangga orang dihadirkan pengantin istri sekedap deh. Saksina ti pangantin istri Bapak Hendrik, bade Bapak Hendrik, Bapak Sukman, mangga Bapak Dede, bagaimana bagaimana Bapak Sukman, ti pangantin pamaget Bapak Iwan atas. Alhamdulillah mangga sepedas langkung lengkap rukun nikah baris dihadirkan calon pangantin istrina. Dihormat baik di rombongan calon pengantin pameget, oge di keluarga besar calon pengantin istri, wabil khusus ka pangersana pun guru Bapak Kang Haji Dadan anu geus kuring dihormat, oge pangersana guru Bapak Momo anu geus kuring dihormat. Teu hilap kasadayana anu pada hadir, anu sami-sami hadir dina saat anu geus kuring dihormat. Sabadana manjatkeun puji miwa syukur kehadirat Allah nu Maha Gopur. Alhamdulillah dina ieu saat urang baris nyaksini dua ingsan nu bade ngalaksanakeun akad nikah Cep Rahmat sareng Neng Kholipah anu mudah-mudahan urang doakeun ieu dua ingsan nu bade ngalaksanakeun akad nikah sing aya dina ridho jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat miwa kasalamatan mugi tetep tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi anu sami-sami hadir anu kusim kuring dipihormat, simkuring mau seur anu di
أشهد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Ceprahmat hidayat saula ningkangkeun anjeun ka abdi tegas kaula anu namina Khalifah Fitriani binti Bapak Endar kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 23.250 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah kana yang Khalifah Fitriani binti Bapak Endar almarhum kalayan nganggo mas kawin 23 gram dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu Khalil kubra wa kamalat baina sayyidina Ali wa Fatimah jahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti ngaberkakeun rumah tanggana rahmat hidayatul sareng Khalifah Fitriani. Ya Allah berkahkeun rumah tanggana, berkahkeun rezekina, berkah kasadayana nu hadir bade nuasikeun bade mayar mas kawin ka bojo abdi anu geulis pilihan abdi kakasih abdi ku perhiasan emas sejumlah 23 gram 250 gram dibayar kontan. Mugi manfaat tur barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti Abi dibayar mas kawin ku cara di Abi Makassar Megaga ku perhiasan emas sejumlah 20,250 gram dibayar kontan. Jazakallah khairan khasiran, mugi manfaat berbarokah amin ya rabbal alamin. Lanjut acara ramah tamah dulu ya sahabat ya. Berada di Kampung Rancadadap Banyuresmi Kabupaten Garut. Mana ayah korek api teh ayah? Ayah, kayak masih kena itu kan foto. Sok, bakar.
Apa main payung? Sok dibeli baru pakai. Oke, kenalin diacungkan nih ngacung ngomongin. Sok siap dicoba dulu. Tahsina lambang amarah dibeli eta harupat. Toh cekap gelis. Talamun tadi amarah ieu teh diredam. Sok cepengan caina ieu kedina. Lebetkeun na. Lebetkeun ieu nu aya sareungan. Sok pareman. Cos. Alah cabut a. Cabut. Cabut. Pareumnya nya. Cing sakali dicolokeun. Kocek-kocek. Kocek-kocek. Alah. Cabut nih, basuh tuh. Basuh tuh. Basuh. Basuh. Enggak sih colokeun wae atuh. Sok, potongkeun ku. Sok, piceun sing jauh tadi tuh. Ayam dog, mana dog? Tos. Elekan. Yuk. Injek wae ya. Siap. Dibuka lah sendalana. Iya teh, awit Tamiang gampil pecah. Di barat menjadi pojok ya. Gampil nangis, gampil benduk, ku hidup sing dipikanya. Kayak tutupna ieu teh om heula. Taong. Sok cepengan da cepengan. Taong teh teh selfie teh. Selfie ka dibuka. Sok selfie. Kumaha mau dipoto geuning selfie kumaha. Taong teh na taong. Taong teh na. Selfie. Engal hiji selfie sing gelis. Iya. Ditilai kudu janten caroge. Sok injek wae. 2, 3. Alhamdulillah gagah orang Cipicung. Mana dogna? Gede tanagana mah. Apa eta? Agak Ieu endog pauyosnya. Ieu teh simbol katurunan di lebetah ya kokonengna tiba kalir. Yos simpen we. Nyanak hiji ka mamah dog hayamnya diloklok kanggo madu insyaallah kuat di Medan. Perang. Ayah beas ya simbol rezeki. Mudah-mudahan alamat sarang teh Ipah sing dipapanyeuna rezeki ku Allah rumah tanggana selama. Amin. Ayah kendi cepeng ku hidup. Cepeng. Anu hadapna tanggeuy ieu ari bojok keur ditanggeuy. Cepeng ari kendi teh tina taneuh. Hidup kada emut kembali lagi. Manusia pasti indah lillahi rajiun. Toong kuduaan. Sok hiji 2 3 dor. Siap. Pepeskeun hitungan katilunya. Hiji ka luhur, 2 ka tengah, 3 betkeun. Hiji ka luhur heula digoyangkeun heula. Tah kitu atuh 2 ka tengah. Para kedangna kang kendang. Kaca. Hiji ka luhur. 2 hiji 3 betkeun. Alhamdulillah. Tos pecah. Ayeuna tos aya nu bolong. Coba tong anak ayeuna anu selfie ku teh. Selfie. Selfie gaya. Tinggal iku bojog ada ditilai. Ais. Tukang foto. Tong. Iya, Kang Deni Saripudin YouTube channel kita. Yuk, itu tuh tukang YouTube channel. Tong Kang Deni Saripudin. Alhamdulillah. Atas mangga calik orang di sawer heula. Muji syukur kedua aku ke Allah Rabbul Alamin. Di sejak nyawer pangantin masih piwajang. Oh, peserta sawerannya banyak. Halo teh. Sawer dulu ah. Merapat. Rumah tangga hidup singkeni restu nu agung. Pangapunten kanu niki di bumi kancana indah. Amit sejak badainya weh. Untuk penukaran kupon silakan di Oh, parabot. Sabarahan. 5.000. Nomor 2. Ini hadiah ya, hadiah sawer pengantin. Ya, untuk keluarga dari